Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra sakumaha biasa unggal saban wayah kieu Mang Barna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna tina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia micinta mika dudeuh mika heman kana acara dongeng mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Karina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Nu mangdongengkeun sehat, nu dipangdongengkeun sehat sadayananya. Mangga mitra urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat Ki Ageng Kumalayang muruh hiji tempat anu luhur anu sakira awas kana jadi anakna. Jelek turun ka poncolot hiji gunung didinya awas ka lemur Girijati marnah cicing ngabandungan ti kajauhan. Cag urang tuna heula ayeuna kocapkeun di Girijati unggal poe unggal mangsa. Kadang warga lemur Girijati taya pisan katenangan hirupna teh kana usaha jadi kardul lantaran teu ari ku balas mikiran kasieun. Mun poe ieu si dadap nu meunang musibat isukan mah boasi waru nu poe ieu nulungan si dadap kitu jeung kitu saban waktu estu mata keueung jeung hariwang. Mang Soji jeung anak buahna geus taak geus teu bisa magar kumaha sabab teu mampu ngamankeun lemur. Kuisi jeung kubunya kitu geus beak dengkak taya harepan kana bisa ngamankeun lemurna. Nu akhirna di Girijati jadi carang budak leutik. Dina ayana ku indungna tara dibawa kaluar di imah bisi kaameu ku siluman anu keur ngagalaksak. Sabab sakur nu boga budak leutik teu aya katenangan hirupna, diudag-udag ku kasusah, dibabari ku kasedih, digegempeur ku kasieun. Aya oge nu rada ngarti nu boga budak leutik mah ngungsi heula ka lemur sejen, itung-itung nyumputkeun nu jadi anak, ngajauhkeun tina balai. Atuh akhirna mah beuki hese neangan budak teh lemur jadi tiiseun tara kadenge aya anu ceurik. Kocap dina hiji mangsa Ciptawati nu geus tutumaneun liar peuting harita ngabohong ka salakina magarkeun teh hayang kacai heula cenah. Padahal harita teh tengah peuting ngaweng-ngaweng. Nyai na bet kacai wayah kieu enjing deui atuh. Ceuk Ki Jatiluhung kakara ayeuna wani ngahalangan. Sabab ku geus mineng teuing. Duh engkang, tos teu kiat. Cek Ciptawati bari muringis. Ama tuh kungkang diander. Ki Jatiluhung turun dina ranjang. Tapi Ciptawati mungen diander. Ulah engkang. Salios ulah ngarepotkeun daludeng sorangan oge.
Mangawe kulem sing raos ulah kaganggu ku abdi. Kitu cek Ciptawati nya akhirna Ki Jatiluhung ngidinan teh ade lamun kudu parea-rea omong tengah peuting. Satuluina Ciptawati kaluar ti imah jerut kaburuan biur ngapung terus kumalayang di awang-awang. Panona larak lirik kawas helang ruyuk neangan mangsa. Padahal harita teh tengah peuting ngaweng-ngaweng. Tapi panona seukeut bisa awas dina kaayaan poek. Ciptawati nu ayeuna geus lain Ciptawati nu bareto, sifatna balik deui ka asalna. Barangasan, luasan, sarakah jeung taya kasieun. Nu memangna jero-jerona mah siluman. Manihara reseh yang bijil ti imah teh. Paingan cek bapa hirup jadi manusia teh teu gampang. Loba naker aturanana. Nyawe geuning loba naker itu ieu na sagala pamali. Kitu cek Ciptawati bari kumalayang neangan mangsa. Panona nu awas harita teh keur neangan samereun peuting eta. Tapi tetela lemur Giri Jati teh geus sepi. Budak leutik geus beak ukur hiji-hijieun di antarana di imah Ki Jatiluhung. Nyatana 3 budak nu diasuh ku Nursih jeung batur-baturna. Eta mah teu wanieun Ciptawati teh najan siluman ge ka anak mah boga kanyaah. Tapi nya kitu mata nu awas nenyo anu nyengcelak di hiji imah jeung ka ame seungit pikabitaeun matak nimbulkeun rasa lapar. Ciptawati terus nguriling ngungkulan anu nyengcelak teh. Barang geus aya luhureunana terus nyirorot jelig nincak lemah. Barang jeung kitu cungung anjing babaung mere tangara. Angin seah mani ngaguruh. Sorak koreak pating kareak cihcir teu daek jempe. Tegesna mamata keueung jeung geueuman. Ciptawati leumpang ngadeuketan hiji imah. Barang geus tepi kadenge aya anu keur gunem catur duaan. Nu hiji sadala laki, nu saurang deui mah awewe. Sidik pisan salaki jeung pamajikan. Ku Ciptawati diintip di pipir imah. Ok awewena teh nyarita. Kuring mah keueung akang bisi isuk pagetos siga narawo teh datang deui ka imah urang. Mangkaning batur mah geus teu aya deui anu boga budak leutik iwati urang jeung Juragan Jatiluhung. Kumaha teuing lamun urang ngungsi ka lemur wa utar atuh. Kumaha lamun kitu? Akang ge sarua we ngarasa melang mah. Anakan hiji-hijina bisi tapi kabeunang ku setan siluman tos kurang ajar teh. Anu sakitu ngagalaksak. Atuh. Isukan mah urang ini teh ka imah Uwa. Piraku si Uwa henteu narima ari keur kieu mah yeuh. Cek salakina. Kadengena teh bangun asa-asa arek ngungsi teh. Jigana bae uwana teh teu pikaresepeun. Bengis atawa teu nyaah ka dulur. Tah bener kitu piraku sugan si Uwa teu aya kanyaahna mah. Ceuk awewena deui. Keur kitu kadenge budak teh ceurik. Padahal geus sare kawas nu geus terus rasa. Jiga nu geus nyaho yen di luar aya siluman. Budak nu karek umur 2 tahun terus nyaring buburingasan. Tatarjelan teu beunang di kitu di kieu. Ya akang tulungan budak kurang jadi kieu. Duh, jeung keueung deui tah anjing meuni babaung wae nya. Ceuk pamajikanana bari ngekeuweuk budak. Mah atuh ka manarona oge nya ieu meuni jembling kieu. Meuni aremung ngiderona teh. Secara giliran akang sok kaider kabeh. Lalakina kalah gageleneng.
Maido karona urang ka emak atuh yuk. Malang turun tengah peuting mah keun we sabar lanan. Kitu ceuk Sarakina. Kadenge silih tempas bari jeung ngemu kasieun. Ciptawati seuri. Terus kumetap bangun teu sabar beuteungna murilit. Dumadakan sihungna bari jieul deui. Panonna bolotot ku kuleungeun manjangan. Ciptawati nu geulis lenjang ayeuna mah pikasieun. Sabab sifat Sarakah geus bijil deui. Sifat siluman geus temong deui. Diisukan moal kabagean. Tangtu init manten. Keun sia ayeuna ku aing rek dicokot. Kitu cek hate Ciptawati tuluy miupkeun sirep tina sela-sela bilik. Hiliwir atuh angin leutik asup ka jero imah mawa hawa sirep ti Ciptawati. Lengut salaki jeung pamajikan teh nunutan sakapeung ngorejat bari terus heulai. Lengut deui katerap ku sirep ti Ciptawati. Pamajikanana ngalengut, salakina beunta. Ulah sare atuh eta budak uruskeun. Cek salakina bari nepak tak-tak pamajikanana. Gebeg buringas pamajikanana beunta. Panonna beureum tuluy heulai. Teu kuat ku tunuh ieu teh. Sabot kitu lalakina anu ngalengut. Biukna sila bakat ku ngeluk. Tarangna hampir adek kana lahunan. Ditepak punukna ku pamajikanana. Ih hudang atuh. Ari kakuring mitah nyaring, ari sorangan kalah nunutan. Ku malah mun ti kusuruh kana durukan. Tuh eta mah bapak satar borenang atuh. Cek salakina dikadon heureuy. Gurubug salakina nyaring. Terus ngusap beungeut bari tangah. Nah, tuh nu teh asa kabina-bina teh. Sarekeun atuh budak teh. Geuning peureum deui. Urang ge urang sarare anggur. Heueuh da sarua tunuh deui. Mitra kaum dangu budak teh nyaan katerap ku sirep deui. Nu tadina ceurik jadi repeh. Repeureum ku inungna dikedengkeun tuluy diparene. Langsung weh inungna ge tibra kerek mani nyegrek. Lalakina geus teu nyawara deui. Boleh dagrep sare tibra kawas meunang mebeutkeun bakat ku tibra. Salaki jeung pamajikan kurker ngadu kerek patemalan. Nya dina kaayaan kitu Ciptawati nyurungkeun janela kamar. Brai muka engselna rujad ngaborobot. Tapi sakitu gandengna teh pribumi mah anger we ti berasare heuda puguhkeun aku sirep teh. Kalacat Ciptawati unggah tina janela. Nyeh seuri sorangan. Ragamang ka budak nu keur dikeukepan ku inungna. Leungeun inungna dipindahkeun teu usik-usik acan jongjon we sare. Malah ceuk geurentes hatena. Jigana mah ieu mah pasti rangu bakal wareg hiji oge. Kitu ceuk geurentes hatena. Terus nangtung bari mangku budak rek dibawa keluar ti kamar. Bareng jeung nu ngalengkahan janela. Bapana budak ngadadak lilir. Kawas anu aya ngageuingkeun. Warejat hudang red ka anakna geus eueuh dina tempatna. Nu aya kari inungna jeung samping urut simutna. Red kana janela muka kabeh sarta angin peuting asup ka kamar. Astagfirullah, naon eta heuh? Anak aing kadeungeun sia. Heuh. Pokna bari gajeleng luncat muru janela. Jurut kaburuan. Sora dampal suku mani ngageblig. Cikikik sada anu seuri.
Sora nangirung mata kukurayun gero si lalaki teh ngagorowok menta tulung. Sorana bedas. Awan tu dina kaayaan peuting anu sepi jempling. Tolong! Aya siluman tolong! Cenah. Kadengeun kurona. Atuh mani curing hak kabeh ge langsung lalumpatan muru kanu menta tulung. Malah tatangga oge harudang bari marawa obor. Rapeng ti unggal tempat. Gero ting jorowok. Silih tanyakeun jeung pada baturna. Ari bapana budak terus gegeroan. Nuduhkeun bangsatna. Atuh ber pada ngudag. Ciptawati kasalempek lumpat kana gang amprok jeung nu mawa obor. Reg eureun. Budak dikekeuweuk keneh buuk ngarumay, panon bolotot, sihungna rangeteng. Rengkog nu ngudag teh ngarengkog, keung nenyo anu rangeteng mah. Buyak munur, bari ting carerit. Ciptawati ge reuwas. Sakilat luncat kana tangkal buah, gurawil, katenyo guguntayangan, jiga menyok, jiga monyet. Itu tuh, udah goy. Salah saurang. Garnu sejen surak, terus pada maledogan ku batu. Atuh nu moro teh beuki ngagimung di dinya. Loba nu mangihan aya awewe mamawa budak. Alah itu budak dicekek Gusti, ampun teuing. Woi, diyiwir beheungna, kawas mawa meri euy. Cek hiji lalaki. Nu kaparengan nenyo Ciptawati nu mamawa budak. Geus teu dicekel nu bener. Da nganggapna eta mah hakaneun. Mawa budak teh cukup ku dicekel beheungna cara mawa meri. Ayo balik na kalah ngarariung. Tewak beurangkeun euy. Cek Mang Soji nu harita geus aya di dinya. Cileungceung ngaluncatan kana pager arasup ka kebon buah. Pager ngaborobot rebah tangkal sampe ting peletok. Obor beuki loba atuh beuki caang maning ngebrak. Nu ngariung tangah. Hayang sidik ka Ciptawati anu keur mamawa budak. Bari teterekelan dina dahan. Gugun tayangan cara monyet. Es tuning taya ka paur. Buukna ririaban katebak angin. Sakapeung panona katara mani bolotot. Cikiki kadenge seuri mata kukurayun. Nu borangan mah tepi ka ngarontok batur bakat kusieun. Bulu punuk we ting puringkak. Mang Soji taekan. Kadek sakalian dah si Genarwo teh. Ceuk kulisi bakat ku jengkel. Mang Soji ngagugu tarekel manehna naek rek lah-lahan. Najan kudu tarung ge teu jadi halangan. Demi ngabela balarea nu terus-terusan diganggu. Keur atuh anu ngepung teh surak mani eak-eakan. Mere sumanget ka Mang Soji. Ari ohan nenyo bapana naek teh manehna ngarasa melang. Bisi bapana eleh jajaten ku siluman anu sakitu pinterna. Temikir panjang terekel deui naek nuturkeun ka bapana. Atuh ger nu ngepung teh beuki rame surakna. Ari Ciptawati kacidareuasna. Nenyo aya nu naek teh barang disidik-sidik nu naek teh Mang Soji jeung ohan. Atuh beuki geumpeur we teu sanggup ngayonanana. Kurang ajar Mang Soji make pipiluan tapi moal apaleun ka aing mah jaba poek deui. Kitu jeung Ciptawati nu harita beuki luhur naekna nincak kana dahan anu leutik ting pelenod. Mang Soji beuki luhur, ohan nuturkeun paneuri. Nu lalajo tangah kabeh ge geus sadia pakarang, bisi siluman murag rek langsung pada ngadek pada mabuk. Tapi naon nu kajadian mata kaget mitra. Jeung teu percaya we kana tetenyoan sorangan.
sabab tangkal buah teh ujug-ujug oyag kawas katebaku angin puyuh. Olebat les ciptawati ngaleungit jiga anu hiber ka Jomantara. Koceak sada budak ceurik kadengena mata ketir mata kuatir. Disusul ku sora awewe anu seuri nyikikik mata kukurayun. Atuh mani colohok kabeh oge kaasup Mang Soji jeung Ohan nu harita geus aya di luhur. Kurang ajar bisaeun hiber kelong teh euy, cek Mang Soji bari gogodeg. Ka mana kaburna Pak? Teu kaciri ka mana-mana mah euy da poek ieu. Geuning sakti jurig deh. Mang Soji bangun hanyelu. Ari nu dihanap ngaharuleng daya nu ngomong. Malah kulisi ge tepi kagogodeg teu bisa nyarita naon-naon deui. Mang Soji jeung Ohan buru-buru tarurun deui jerut-jerut kana taneuh. Nu sejen jempe keneh bingung tayohna mah kudu ka mana ngudagna. Da saurang ge teu aya anu bisa hiber. Ka mana siluman kasobelan teh Mang? Cek hiji sora bangun anu panasaran. Mang Soji ngareret anabre geuning ki Jatiluhung. Geus aya di dinya sabab ayeuna mah unggal aya riributan sok milu aub jeung batur. Cilaka agan kapanggihna anger we teu tiasa newak ieu. Da itu mah sakti geuning bisa ngapung. Kurang ajarnya. Anak saha nu jadi korban? Duh ka atuh da teu katinggal. Kayak urang taroskeun. Cek Mang Soji bari malik ka jalma rea. Memeh pok geus aya nu nemalan. Anak si Boin. Waduh, beuki beak we atuh euy. Kumaha atuh ari geus kieu? Ka mana ngudag si Ganarwo teh nya? Ki Jatiluhung milu amek ka siluman. Nu terus-terusan ngaruksak barudak di Giri Jati. Yah kapaksa pasrah geus kieu mah atuh kan. Tak Mang mah rupa-rupa cara geus dicoba gagal jeung gagal wae. Tapi ulah putus asa Mang Soji. Urang tetep kudu ngabelaan balarea yeuh. Sarta kudu tetep waspada. Sabab lamun balangah saanu nyaho bakal ngagalaksa ka kolot. Mohon gitu. Tapi keun urang akalan deui we kulisi. Hayu ayeuna mah lah urang nampo ka imah si Boin. Kumaha mimitina ieu teh? Cek Mang Soji bangun anu panasaran. Atuh beri ngajuk-juk ka imah si Boin. Malah Ki Jatiluhung ge milu da hayang nyaho. Teu kungsi lila geus tepi ka sampak teh aya nu ceurik lolongseran. Teu beunang diupahan. Tayalian iwati pamajikan si Boin. Anu kalaleban ku anakna nu geus leungit aya nu maling. Si Boin kapaehan teu eling-eling keur pada ngarejengan di tengah imah. Mang Soji sapala kanca teu bisa naon-naon. Iwati narik napas bari gogodeg sababaraha kali istighfar naneda ka Nu Maha Kawasa supaya dibere kakuatan iman. Sarta dibere kakuatan pikeun nangkep nu jahat. Beuting eta sarua jeung beuting-beuting nu geus geung-geuman matak sieun jeung matak soak. Loba nu kalaleban ku anak, loba nu ngadadak gering nangtung balas mikiran anak, loba nu beak harta bandana dipake tatama tapi teu aya faedahna. Pokona mah kahirupan urang lemur Giri Jati keur meujeuhna ngagejret ayeuna mah. Cag urang tuna heula. Beuting beuki jembling nu kadenge ukur sora jangkrik anu patemalan jeung baturna. Langit kulawu bentang nu temong ukur hiji-hijieun. Lalobana mah nyarumput tukangeun mega anu ngayang. Kawas nu mung nemongan. Teu tega nenyo urang Giri Jati nu keur meujeuhna lara tunggara keuna ku musibah nu taya reureuhna.
Angin beuting ngahiliwir nebakana daun cau aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Nya dina kaayaan kitu Ki Jatiluhung balik ka imahna dibarengan ku Ohan jeung Mang Soji. Di jalan papisah, Ohan ka imah mitohana, Mang Soji balik ka imahna. Ki Jatiluhung lempeng jog ka imahna deui. Sabada kaketrok terus nyurungkeun panto, berai muka. Di tengah imah jempling lampu ukur reyem-reyem. Ki Jatiluhung nulakan panto hareup geus kitu asup ka kamar. Ari breh Ciptawati geus nyampak dina kasur, ngadayagdag bangun tumaninah naker. Mulih ti mana, Kang? Nyusul abdinya. Okna ngabageakeun Ki Jatiluhung ku pertanyaan. Nu memang keuna pisan. Atuh Ki Jatiluhung tarada reuwas. Sabab tadi basa init muru nu ribut, Ciptawati teh can datang. Karek inget harita yen pamajikanana ge tas di luar. Nyai hampura akang teh gugup puguh. Teu inget ka Nyai anu keur aya di cai. Akang tas nulungan anu kacilakaan. Tapi teu hasil sabab bangsatna teu beunang. Kitu tembal Jatiluhung gek diuk di sisi ranjang. Kacilakaan? Cilaka kunaon, Kang? Ciptawati bangun leuwas. Biasa aya nu leungiteun anakna, aya nu maling diengon malah maker dikekepan ku inungna. Eueuh, nah bangsat kumaha nu malingan budak teh? Ciptawati beuki bisa sandiwarana padahal hatena mah seuri. Nyeta, kelong jiga nama adawa siluman anu marakayangan. Masalah siluman buta hejo meureun. Dengan eta-eta anu beukeun anak jelema mah. Kapenak kitu silumana? Kapanggih, malah mah dikepung ku jalma loba. Tapi naek kana tangkal buah. Ku Mang Soji ditaekan kalah hiber ka Jomantara. Hebatnya Kangnya. Nya hebat tapi jahat telenges. Dalamun beunang mamoal teu dikekesek ku ungkang mamoal dibere hambura. Ciptawati teu ngomong deui. Ngadenge omongan salakina kitu teh. Kalah colohok jiga nu ngarasa sieun. Lamun teh mah kalakuanana katohyan. Buahnya salakina bakal bendu. Geus tunuh engkang mayu ngapeuting kurang sare. Misi matak jadi kasakit. Cek Ki Jatiluhung goledag ngagoler dina kasur. Ciptawati nuturkeun ngagoler gigireun salakina. Tapi teu buru-buru peureum kalah kucap kiceup neuteub lalangit. Ngumar sawangan nganteur lamunan. Di luar kadenge sora jangkrik. Sakapeung aya cicir disada di pojok imah. Cungungung, anjing babaung. Sarta ti kajauhan kadenge sora kohkol 3 kali. Horeng, geus ngagayuh ka subuh waktu teh. Paingan hawana geus tiis. Mitra kaum dangu, tisaprak aya kajadian kitu Ciptawati tara kaluar deui peuting. Ngarasa keung ngarasa sieun bisi kapanggih ku salakina nu geus kedal ucap yen rek milu nyiksa mun kapanggihna. Atuh untung urang lemur rada talibra sarena lantaran geus aya samingguna tara aya riributan. Budak teu aya deui nu leungit. Da memang geus ampir beak ukur hiji-hijieun. Atuh kaum ibu geus teu aya anu kalengitan salakina, tara aya nu kagoda ku awewe geulis anu sok ngulayaban peuting. Beurangna jalma-jalma teh tara laliar. Araya we di imah jiga nu mangpang meungpeung hayang reureuh. Da biasana unggal peuting sok cape balas ngarona. Malah najan lain giliran ngarona oge,
Ari aya kajadian mah teu waleh milu turun, milu ngudag. Tumrapna ka Ciptawati teu kaluar ti peuting teh matak kesel matak tugenah man bebas ayeuna disengker atuh mineng huleng jentul, mineng ngalamun sorangan, kasiksa ku hawa nafsu nu teu waleh ngagedur jeroin dada. Nya dina hiji poe dideuketan ku Ki Jatiluhung. Pok ditanya, "Nyai, kunaon disulang jendul deui hayang tepung deui jeung aki katut nini? Keun atuh urang papageun deui lamun teh nya gitu." "Ah henteu, teu hoyong tepang sareng aki," jawabna tanes. "Kunaon atuna aya kapalai anu teu kacumponan atawa kumaha? Mangga terang-terangan ka Akang. Da ari aya mah moal burung dilaksanakeun. Kanggo saha deui ieu sadaya upami sanes kanggo salira? Mangga saurkeun. Palai naon?" Cek Ki Jatiluhung tina awahing kunyaah jeung deudeuh kanu jadi bojo. "Nuhun katampi katada pisan sadaya pangasih ti salira. Ku abdi katampi pisan nanging teu kedah asa-asa. Mangga saurkeun." "Ti saprak abdi teu ngasuh si bungsu. Asa teu aya gunana hirup teh. Senang teuing teu gaduh pagawean." Pokna jiga nu nyaan inget ka anak nu geus dipasrahkeun sagemlengna ka Nursi. "Oh, perkawis Ki bagus. Nah, da teh hese apaan saimah keneh jeung urang. Naon hese namun mantuan miara, mantuan ngasuh. Da moal aya nu nyarek. Da Nursi ge teu ngaboga-boga. Apan ukur miara wungkul." "Tapi unggal disambat ku abdi budak teh mugen. Kawas kanu teu wawuh. Apet keneh ka si Nursi batan ka abdi salaku indungna." "Lah di kumaha ada bongan geus dimimitian kitu ti tadina. Nyatang tu we leuwih apet ka si Nursi batan ka biangna. Keun ulah jadi sedih. Da geus kitu kuduna meureun." Ki Jatiluhung ngalalamu hate Ciptawati supaya ulah nguleuwut mikiran nu jadi anak. "Laras kitu pisan maksad abdi oge. Nanging kumaha atuh da emut wae upami tiasa mah pasihan bong bolongan. Kumaha cara ngabangbrangkeunana?" Cek Ciptawati dari anaker. Padahal nu kapikir dina hatena mah lain eta aya deui soal sejen anu leuwih penting batan mikiran anak. "Ulah diemutan wae atuh. Anggur bangbrangkeun. Jalan-jalan ka kebon atawa ka mana we nu dipikaresep." "Muhun enjing mah hoyong amengan ka kebon. Bari ningalian kebon kalapa sareng kebon kopi." Cager. Wah, mitra. Hanya kal pisan. Waktosna kabujeng nengno. Rupina cekap deui ka diheula kangge dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing urang tepang dangu deui dina waktos anu biasa. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.